Wargi-wargi Tatar Pasundan wilujeng tepang insyaallah saja ngadugikeun dongeng enteng. Pamugia tiasa ngahibur para wargi Tatar Pasundan sadayana. Mitra Pasundan kacarioskeun yen pajamanan harita zaman Jepang kaayaan beuki lila teh asa beuki harengheng bae. Hawara-hawara aya beja nu teu puguh ti mana asal usulna. Yen pajar teh tentara dainipong Jepang loba kasoran di pangperangan di ditu di dieu ngalawanan tentara sakutu sabalad-balad. Atuh wargi para jajaka di pilemburan nu kawilang maranehna teh katoong jag-jag waringkas najan umurna teh can manjing. Anu disebut nonoman teh mimiti disaur digentraan diundang ku kumico atawa RT mun aya nama wargi supaya daratang kapala desa. Di balai desa geus nyampak kuco alias pakuwu kalayan dibarengan ku sababaraha urang soldadu Jepang. Jumlahna teh kurang leuwih 5an maranehna dariuk. Di dinya teh aya meja panjang ditaplakan lawon bodas satukangeuna tempat dariukna ngajeblag bandera Hinomaru nyaeta bandera kabangsaan dainipong alias Jepang. Kalawan latar bodas make gambar belenong beureum di tengahna. Nu disalaur teh kabeh pada ngaregreg dariuk dina bangku panjang nu geus diatur siga barudak sakola deuk nyang hareupan guru-guruna di sekolah. Wargi nu mulia teu lila kuco nangtung ngabadega. Manehna mere hormat ka tentara dainipong tuluy manehna biantara. Dulur-dulur ayeuna kalembur urang kadatangan gegeden ti dayeuh. Mun baheula mah tuan kontrolir teh alur. Ngaranna teh Tuan Imamoto. Sanajan make bajuna siga tentara, tanyahokeun ku dulur sakabeh manehna mah lain militer. Tah nu kitu teh jabatanna disebut Sakura. Nyaeta pegawai sipil pamarentahan dainipong di Pulau Jawa. Kalayan pamaksudan cenah rek umajag ka urang salarea supaya urang jadi bangsa nu bisa ajeg tur kuat wadal. Carana nyaeta dibere atikan ku bala tentara dainipong. Dulur-dulur, ku sebab kitu ngahaja barudak ngora nu aya dikumpulkeun rek diwawadian cenah ku Tuan Imamoto ieu. Pek kudu dulur sakabeh regepkeun euy ku sararea. Sugan aya pibekeleun jang ka hareup urang. Sugan ari kudu ngarora mah engke kapetik hasilna ka ala buahna. Sakitu ti kuring. Wargi sanggeus napaku diantara. Nu disebut Tuan Imamoto teh jung manehna nangtung. Pok manehna nyarita basana memang Sunda lagamna Jepang. Kuring bareto rira di Jawa. Nyaho ka urang Sunda bisa basa Sunda. Bareto jadi tuang toko Ciyoda di Bandung. Nyaritana pegat-pegat siga nu nginget-nginget pipokeun. Yo. Ayeuna musuh urang nyaeta Inggris su Amerika rek perang ka Jawa. Sarerea kudu bantu ye tentara dainipong jadi hehonya. Nu aya di sini rek dipariksa ku tuang dokter lu. Mun bangus itu cek manehna maksudna mah bagus atau alus. Tah langsung kazangsi latihan nu kurang bangus
jadi sainendang, jadi pamuda peroporu atau pelopor. Yo, tidak boleh kemana-mana, ngerti kak? Gitu cenah cek Tuan Imamoto. Sanggeus nu biantara rengse barudak ngora pating lalieu jeung pating kecewis jeung papada baturna. Maranehna teu nyangka sasongo buuk sugan teh lain kitu geledug batuna gejebur caina. Ieu mah sarua bae jeung lauk asup kana bubu. Mangkaning sigana arindit teh lolobana sapeda hayang lalajo menak Jepang tidayeuh datang. Uri-uri beti kumpulkeun di balai desa kalayan pamaksudan siga kitu. Majar teh rek diwawuhkeun ka tentara Daini Pong cenah salina mah. Malah Sairin mah nyaeta hiji pamuda nu mawa lalakon dina ieu carios wargi. Oge jeung sawatara barudak ngora di lembur Gunung Tilu. Cenah nampa panyaur di kubu sangkan isuk bisa milu lalajo tentara Daini Pong sababdeuk datang ka balai desa. Nu akhirna masarea kapegung teu pupugu. Barudak ngora sawarehna pating harewos pating kecewis. Sawarehna deui samar polah bareringungeun. Bingung teu manggih tungtung sesah manah nu taya sudahna kumaha kalakuan. Wargi nu disebut dokter teh jung manehna nangtung. Soldadu Jepang pendek gundul nyoren pedang ngagober sapatu kulitna nepi kana tuul ilahar disarebut bingkap. Satuluyna mah ngomong di juru basaan ku Tuan Imamoto, pokna teh, ya, kabeh teu meunang bari. Saurang-urangna bakal dipanggil ka kamar paranti mariksa. Ayeuna meunang rareureuh heula. Tapi teu meunang kaluar wangunan, kudu aya idin ti bala tentara Daini Pong jaganya. Lalakon nu aran Sairin oge milu bingung. Ceuceub jeung teu sudi, abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan kudu jadi soldadu Jepang. Tapi kumaha nya pikarepeun da puguh teu walakaya kawas lauk asup kana bubu. Di luar soldadu Jepang geus ngalingkung ngajagaan balai desa sangkan ulah aya nu kaluar ti eta patempatan. Ras manehna inget kadununganan nu sakitu mikaheman kana dirina. Sokomo mun manehna inget ka indungna. Oge ka nyicicih nu kungsi dijangjaruhkeun ku barudak ka manehna. Sigana najan kudu meuli dibeli kumaha bae oge embung pajauh teu sudi indit. Sedengkeun ari di lemburna nyaeta di Gunung Tilu. Sanajan bener lemburna teh ukur pasir bulistir kapan mereka betah nu hese bandingna jeung tandingna. Kari-kari kiwari kudu ditinggalkeun alatan kapaksa kudu jadi heho atawa soldadu Jepang. Teu sudi teuing. Ceuk gareng tes hate Sairin. Bari manehna mikir-mikir piakalin sangkan bisa leupas tina pangciret para soldadu Jepang. Kumaha ketakna Sairin wargi. Wargi nu mulia, kacipta cenah mun suluh beak diubrug saha nu kudu ngarorotekna di imah teh. Mangkani neangan sakalieun bararak oge ayeuna mah kudu aprak-aprakan jauh kaluweung geledegan. Piraku enggah atawa nyienna. Piraku anaman maranehna kudu atrok-atrokan neangan pangpung bae ka urut curug nu bejan loba onen-onena. Encan Sairin ingetkeun kana kawajiban mersihan tajug atawa masjid, memeres pagerna. Da kapan Mang Ijo geus taya di kieuna Mang Tolib geringan bae aya oge Mang Iung teu kaliskeun Romusa cenah alias kerja paksa di zaman Jepang. Muga-muga mah tong nepi ka pilih aing teh. Gerentos Mang Sairin.
Tapi kata munseg pangawakan lain kawas kieu ya. Duka teuing. Manehna percaya yang dirina bisa kapilih lantaran pangawakana memang saluju jeung hiji soldadu. Ku kituna manehna muter utek neangan akal. Piraku aing kudu kacing ciri ku bangsa Tuan Imamoto ngukur nyemah di dina teh. Di henteu-henteu ge aing teh leuwih apal kana kaayaan di dieu manan manehna. Jauh leuwih apal. Kitu ceuk pamikir Mang Sairin. Sanggeus sajongjonan manehna ngahulang ngaragemen nangjung manehna nangtung. Jiga namah meunang hiji ide. Tuluy nyampeurkeun ka Kuco pokna. Pak, kumaha ieu? Mun kuring hayang kacai. Meunang henteu? Meunang teu, Pak? Nu ditanya geuwat ngajawab. Piraku silaing rek ngompol di dieu euy. Bebeja sorangan tuh kaditu ka Tuan Imamoto jig. Mang Sairin sageuwat ngadekeun ka Tuan Imamoto. Tuluy ngahormat dong kok bari nyarita. Kumaha, Pak? Abdi hoyong ka Jamban. Kumaha? Diwidian henteu. Mang Sairin ngadaguan jawaban ti Tuan Imamoto kalawan dagdugder. Manehna hormat dongko kerei disebutna harita mawargi. Sedia bebeja menta idin ka Tuan Imamoto. Nu diajak nyarita ngajawab bari nulak cangkeng. Boleh. Tapi antar sama tentara nifong. Bari manehna nyorowok nyalukan hiji soldadu nu ngajaga di luar. Hei, antarin orangnya untuk ke air. Kitu parentah Tuan Imamoto. Nu dicalukan saguat datang narima parentah dina basana. Sairin diiringkeun kaluar neangan tempat di satukangan balai desa. Manehna rada kukurilingan oge da milih nusuni. Ari geus manggih gog manehna nagog. Nu ngajegat antar Jepang ngajauhan bari nukangan Sairin. Bari cinggogo Mang Sairin manehanana ngarabutan daun pulus nu jaradi di belah dinya. Satuluyna mah sanggeus manggih daun pulus dageuwatna digosok-gosokeun kana pengpelangana jeung kana bagian sejena. Sanggeus kitu manehna manggihan tai kotok alias tai hayam wargi. Nu sageubatna oge ku Mang Sairin teh eta tai kotok nu kawasna anyar kene. Ledak diulas ales imeut taya nu kaliwat. Sakurnu tadi digesek pulus kanjat lamukot ku tai hayam. Beres eta pagawean Mang Sairin balik deui ka balai desa kalawan diiringkeun ku soldadu Jepang. Sadatangna ka jero balai desa sim horeng geus mimiti di salawur arasuk ka kamar tempat mariksa. Mang Sairin milu ngantai pangtukangna tapi ku Tuan Imamoto sina nyelap di tengah barisan. Ayo Sairin, di tengah barisan kamu. Tibarang digosok daun pulus ku tai hayam. Ateulna cenah lain caritakeunun. Atuh meus-meus digaro bari di gulang-gelang awahing ku hayang puas kitu jeung kitu bae Mang Sairin teh. Kalah sigana teh beuki meuweuh merangna teh tinimbang rarep mah. Palebah giliran Sairin kudu asup ka tempat pamariksaan ku dokter. Hatena geus pasar sumerah ka Gusti Nu Maha Agung. Duh Gusti, kumaha behna bae Gusti. Kisu garentosna. Nempo dadeg pangadegna nu memang sembada. Mang Sairin memang rada beda jeung lian. Dokter Jepang teh unggek-unggekan semunu panujueun kana pangawakan Mang Sairin. Baju Sairin dibuka. Dadana diketrok-ketrok bari didedengekeun ku parabotna. Bangus. Bangus kamu ada bangus. Itu cenah cek dokter teh bangun panujueun pisan ka Mang Sairin. Beak pamariksaan dada jeung beuteung. Calana Sairin sina dibuka. Barang brai. Panon mariksa teh olohok mata simeuteun.
Manehna mencet irung bari ngajauhan Mang Sairin. Segahaok tarik pisan. Kamu tidak bagus. Tidak bagus. Pergi kamu. Ngomong gitu teh bari manehna papetan sah Mang Sairin ngajauhan dirina. Saterusna si Jepang teh ohek-ohekan. Utah uger. Wargi tegungsi dititah dua kalian. Buru-buru Mang Sairin kau luar nyengir nahan aratul taya bandingan anak. Meh-mehan papakeana oge teu manjing di kancingan dapuguh. Manehna teh aya nu bari dadakan cenah. Dokter Jepang teh sanggeus rengse utah ugerna terus ngomong ka Tuan Imamoto ku basana. Tuan Imamoto oge siga nu leuwas cenah. Harita keneh Mang Sairin buru-buru sina balik satengah diusir ti balai desa. Wargi sanajan bari jeung teu kawawan nandang aratul jeung merang ku daun pulus. Hate Mang Sairin bungangang bunga amar wata suta bunga kagiri-giri. Lantaran alamat moal tulus jadi heho jeung moal tulus ninggalkeun gunung tilu lemburna. Sadatang nangkab imah, Mang Sairin ditaros ku dununganana. Sairin, aya naon maneh disaur ku kadesarin euy? Nu ditanya lain ngajawab kalah kagog maneh cinggogo hareupeun hawu ngadeangkeun awakna. Nyeunah nu kabeneran manehna ngaduk angeun gigireun Mang Sairin. Ningal Mang Sairin peta kitu teh sageuwatna manehna lumpat ngabalenya ngajauhan ka tengah paimahan. Manehna gegerewekan. Nurus tunjung si Sairin. Naceuk nyeunah wargi nu mulia. Mang Sairin teu tulus jadi soldadu Jepang lantaran manehna boga akal bulus nu kawilang pinter jeung motekar wargi nu mulia. Cag mitra atur nuhun sareng hapuntenna nu diseja tina samudaya kalopatanana. Atur nuhun ka nu nyeratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.